Dek, engke lamun aya tukang ngiridit ka imah, bejakeun mah eueuhnya. Nak mereka mana gitu? Moal kemana-mana, mak mah. Ih, berarti mama nita ngabohong ke anak teh. Lamun mah tak dosa, imah ngabohong oge. Nah, ha? Da ieu mah niatna ge nyalametkeun indung. Oh, itunya. Nah, heget. Assalamualaikum. Punten. Ah, sigana eta teu pucing. Teh. Mak aya? Oh, teu aya mak teh. Menuju ka mana sih mak na? Eta mak teh ka pasar. Oh, ka pasar? Nya. Oh, nya ketang. Tadi teh si emak terus nelepon. Saurna bade ka pasar dinten ayeuna teh. Terus tadi teh si emak nyarios. Cenah sametan si mama ayeuna nu mayaranana bade ku teteh. Hah? Nah, make ka urang. Leres eta teh nyarios kitu. Muhun, da tadi nyarios nama kitu. Ah, kumaha ieu teh? Kelah teh, teu bener ge si emak mah. Ya mangga. Mak, nah kumaha ieu teh? Nama ke jadi urang nu kudu mayaran hutang. Sia, atuh meureun ka nyahoan aing nyuput. Mak, saurna tadi nuju ka pasar. Tos uwi. Keur naon, Mak? Iya, tadi penting mah ngarekam video. Terus Pek teh tina videona aya kadengan suara malisiun teh. suara naon ieu teh? Iya dengekeun ku maneh. Mana? Ah, kurti bang suara nu kitu, Mak mah. Mun dikasieun. Dengekeun heula ti ka Anggeus. Nginjem heula duit 100 isukan digantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ece. Cek, kumaha tuh hutang teh? Cenah janjina rek dibayar bulan ayeuna. Duh, hampura ceu, can bisa mayar. Nah laki ge balik ka rantau teu mah duit. Malah ngadon mawa pembajikan nu ngora. Ah, teu hayang nyaho cek soal eta mah. Nu puguh nama eta hutang kudu dibayar. Soalna abi keur butuh duit. Atuh ceu bere waktu deui tong ayeuna teuing. Ayeuna mah can aya. Mana usahana keur kieu deui. Ingu tuyul ge teu rahasia da goreng guna. Ngarumul usaha. Nya geus atuh. Tadi bere waktu di saminggu. Kemah kudu dibayarnya. Kade ulah aya alesan naon deui. Ya Allah, Ucu, hatur nuhunnya. Ini bager pisan, Ucu mah. Coba asal beki geulis ayeuna mah. Ah, gulis di mana? Beneran, Cu. Nama Ucu asal beki geulis. Ah, bisa we eueuh mah. Sepil atuh, Cu, skincare-na. Ah, tara make naon abi mah ce? Kurang make ieu tah. Let's glow. Ini adalah rangkaian skincare yang terdiri dari Clarifying Face Wash, Hydrating Toner, Let's Glow Sun Protect, Bright Expert Night Cream, dan Brightly Serum. Skincare ini bisa mencerahkan wajah kamu tanpa ada rasa perih, kemerahan, dan juga pengelupasan. Pokoknya aman deh karena sudah terdaftar di BPOM. Untuk produknya bisa dipesan di sini. Wih, arek abi ge, rek nyobaan Let Glow. Heuh, hayu atuh ce geura meuli. Heueuh, arek nginjem duitna, Cu. Pengen glowing sambil dapat cuan, bareng Let's Glow aja. Glowing bersama, bercuan selamanya. Ibu punten bade naros. Upami Bumina Butia paling mananya? Butia. Nya. Oh, tadi malih dinya. Oh, nya atuh Bu, hatur nuhun nya. Kehola. Ieu ti bang emok sanes. Mohon Bu, di koperasi. Ibu Tia nginjem duit. Nya atuh Bu. Sabaraha nginjemna? Gede tuh. Privasi atuh Bu eta mah. Teu meunang di beja-beja. Ti bang kitu gemeni banget. Teu ada tekenging Bu. Tekenging di wartos-wartos. Lancar tuh mayarna. Lancar. Maknya lain eta duit yang mayarna ti mananya? Datara anu saha seteh. Duh, tuh Bu. Berarti bener ieu mah beja cek batur. Cenah mah Butia jeung salakina teh ngingu tuyul. Kira aku itu ya Bu. Hari di bejaan teh. Nya atas satu Bu. Abi bade ka Butia heula. Geus kaburu sonten. Kehola. Eta lamun bayar, duitna bawa tuyul tuh. Nah, ari si Ibu. Nya duka atuh. Betara ngamuan duit abi mah. Ari mayar mah langsung ya ditampi. Lain di amuan atuh. Kaji heula. Naon deui Ibu? Lain eta Ibu Tia nginjem duit, dipake jang meuli naon cenah duitna. Abi duka Ibu ah.
Sanes urusan abi eta mah. Menihara Robinya kana nginjem duit teh. Yuhan ih aing mah karudet-rudet. Nyantos satu Bu, abi bade ka bumi putih heula. Engke heula atuh. Ya Allah ya Robi. Naon deui Ibu? Eta dina keresek naon? Oh, sampo Ibu. Sampo naon? Alus tuh. Sampo natur Ibu. Nyalus satu. Ini adalah sampo dengan kandungan ekstra ginseng yang dapat membantu merawat kekuatan akar rambut sehingga rambut terlihat bersih, sehat, dan juga kuat. Sampo Natur telah teruji secara klinis dapat membantu menghilangkan kerontokan dan memperkuat akar rambut dalam 14 hari dan juga memiliki kemasan baru yang lebih lucu dan juga kece. Samponya bisa dibeli di official store Back to Nature. Nyantos satu Bu, abi bade ka putih heula nya. Engke heula. Astagfirullah. Naon deui Ibu? Eta ada nginjem duit angsulana gede teu. Tegede Bu, ringan. Oh, abdi gerek naut atuh. Mak, naon eta? Baskom. Musaha. Nya nu emak tuh, maknya nu batur. Bangun anyar ningan. Anyar. Loba duit nama mah di baskom nu kitu. Menang anyu. Hayo we mama unyak anyu. Hadaya tuh dengan yuk mah mal boga. Naon eta mah? Kompor listrik. Ari emak, jang naon kompor listrik. Jam masuk asa atuh. Di parageun lamun hese gas. Atunya make hau we gas mah. Enggak mau meh ong. Terus eta kompor gas menang anyuk deh. Mak mah ih ngan unyak anyuk wae. Cek bage tadi naon? Lamun teu unyak anyuk mal boga. Mak, Naon? urang hayang iPad atuh. Segala iPad. Naon mah? Bisa eta? Nu urang lah. Mau manusia. Di bejaan teh. Nu urang ieu mah. Nah iraha meuli. Pengen menang meuli ieu mah. Nanti mana tuh? Ada sih yang mau. Mau menang anyuk ieu mah. Make ngaran emak. Ari sia. Wani anak menjak aju. Teu beda heula deui ka indung. Pancek mah ge ari teu nganyuk mah moal boga. Nah sabarha kitu eta hargana? 20 juta. Mak, naon? Aya tukang kiridit tadi ka Imah. Oh, heuh. Ari Imah geus nganyuk naon deui wae ka tukang kiridit. Tuh nganyukna naon mak mah? Tong sok ngabohong, Mak. Emang nganyuk naon ka tukang kiridit? Tuh nganyukna naon mak mah? Cik atuh, Mak. Jang naon cobangan unyak anyuk wae. Mak teh ayeuna mah rana, jabat teu usaha. Rek di mana mah ya ranana? Dah henteu eta oge. Geus tara ujak anyuk mak mah. Kudu dijieun contoh, Mak. Si bapak tika megatkeun mah teh kunaon. Nya eta kesel, mangan unyak anyuk wae. Udah geus tara ujak anyuk mak oge. Hah, wadul, Mak mah. Eta tiung ge geus anyar deui, pasti menang anyuk. Kagak abah teuing, menang meuli ieu mah. Maknya. Ning eta mah alus tiung teh. Nya heueuh atuh. Da ieu mah diam biauti ijab. Oh, biauti hijab. Biauti hijab adalah kerudung daily yang desainnya simpel dan juga elegan. Terbuat dari bahan berkualitas sehingga akan terasa nyaman saat dikenakan. Tersedia berbagai macam model dan juga pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan gaya dan juga aktivitas kamu sehari-hari. Mak, geus nya seureut aya nama ulah unyak anyuk wae. Heueuh, dah henteu atuh eta oge. Ah, henteu. Terus rek naon atuh eta sagala aya tukang kiridit datang ka Imah. Ari lain rek nagihan mah. Dalin rek nagihan atuh eta mah. Rek ulin we meureun. Ah, rek naon coba sagala ulin ka dieu? Atuh nya hayang ulin we meureun. Da eta mah kabogoh emak. Bruh.